bebber. Hayang bebubuguan deui. Neng cari di saung bayi yuk. Ayo neng cari pilihnya. Yes. Aduh, panas pakai mah mirasa ieu metisnya. Mun hanya kali sorangan doang metisnya. Kamarana ieu budak. Ah, teu labeng mah. Airnya di mana ya? Wah, mirasa sorangan ge pokona mah. Mantep buah orang. Pas menyiram bayi kula. Masya Allah, merasa ya. Betul ya bisa hasum. Buah menang naon bayinya. Dicangkok nang pelak. Aduh. Tuh kuat aing ah. Kuat nama layan ya. Aduh. Hasum bedul. Neng, siga ayamnya beda ya nak. Siga ayam manis-manis nah. Bisa wae sih ya, kemana wae di kamar dia oge neng mah tos manis Neng, emang daek jadi kabogo AA. Kan nama cuma tukang ngarit. Ya bisa wae kan neng mah cinta ke teu manang nanaon Aduh. Metis enggeus aing na. Ah, tial ngarit aing na ya. Embe babarawekan bae. Can ngarit mah. Ah ngarit telan ah. Dan ngarit ayeuna kanganan poho. Neng, lamun AA jadi langit, neng jadi naon nah? jadi bumi atuh Aku kata mah pa jauh-jauh buat urang. Tapi urang pada deket we. heunya berarti neng jadi bintang ya. Tapi kan urang papa deket gitu. Nah, iya jugut maharejo ieu. Jadi embe mah mantap pokona mah. Arif kok ieu. Itu tadi nempokin AA bae. Nu mana Itu paling tukang tuh. jatuh ayam mana sih? Siga aya nu terus tepun ka AA. Oh, Kabogoh neng we. ih sanes Kan busina kitu kabogoh neng Ih, gitu. daya neng mah tegaduh ka bogo Jadi jomblo kan neng mah jomblo bener. bener kan neng mah jomblo kan teu percaya kan neng Busina kitu bisa aya boga kabogoh kayak AA disangka ngarebut kabogoh batu. itu tenang bae neng mah teu bawa ka bogo jadi aman. Nyamannya aja manusia Ada dia. Ayam dia mah. sia jomblo Eta sanu saserian budak. Da mah beb aing dak saserian. Dua minggu tadi mayu. ini jam berapa Jam 5 neng. oh ayo lah terus burit ya Ka mana uih? ya soalnya bisa dicarikan aku Uminya? umi Kayaknya orang uih lah. Ayo. Yang sebut dia. Teh di payunnya. ya Si tadi teh nyen aing kesel bae. Naon sih ya? Ya cemburu lah. Naon sih sampai jomblo sih makanya. Oh, aing kan butuh kasih sayang, butuh seseorang. Karena gerenengan om-om di jalan eureunkeun. Bunga. Bungkuna. Om-om goreng kolot. Aing nu orang nu loba duit tapi nu ganteng. Dengan pengusaha muda ka ditu sia. Emang sia tuh jomblo? Aya aing mah calon salaki. Di mana? Perangsa aing tara manggis sia jeung batu. Dengekeun aing mah tiba-tiba nyebar undangan be tadi pamerkeun aing mah. Iraha. Akan indah pada waktunya. ada puji bae lah bisa ini amun-amun Ini berangkat? berangkat
turun. Itulah saya. Itu lagi lihat. Neng, ayo usaha. Bang, aya naon? Neng, eta sakit tuh. Idukaan. Wow, Kan pura-pura teu wau. Itu yang terkena lisansi itu jelas sama itu. Ayo, Bun. Kemailan corik, kemailan corik. Oh, langsung lihat. Hayang beb hayang beb bogohan deui. Aduh aing mesti main bunuh diri bae.